warahmatullahi wabarakatuh. Tah abah mulih Jumatan bade medar video deui anu engal. Tah tinggalan ku wargi-wargi ieu. Pulangna Jumatan tingali gawir mah lalung kawing. Katingali ku abah. Tah ieu tuh cai mun subur di dieu mah aya caina ge mun jararenih tinggal nyo jararenih caina oge. Abah tos pulang Jumatan teh bade medar deui video anu enggah sok lalajoanan tonton ku wargi-wargi ku dulu tah tinggalan abah ayeuna mah ganti kostumna ku kopeah tingali ayeuna mah da saloba ieu teh Jumatan heula margi ari Jumatan mah seminggu sekali ulah dilewat. Nah kade Jumatan seminggu sekali lamun urang berturut-turut cenah Jumatan 40 kali tanpa mangkir tanpa bolos insyaallah bakal menang rahmat hidayah di sini mah suci bah katingali wargi-wargi aya tebing amang tos paling dimahan amang tajudin teh jalan ka dieu mah bah tuh aya nu tos ngalajukut angge para sapi adieu nyali waduh dengan bener-bener ieu mah tebing anu luhur teh dihandapna jurang lamun ragrag kahandap teh wah geus mah aya hampura ayeuna mah dah dilestarikeun ku urang dieuna oge katingali pisan tingali gunung teh palawijana ieu mah kebon awi tuh tingali kawing katingali pisan ka apa malung kawing tingali walungan anu jero teh angge Jumatan ya nu ka di luhurna aya pemukiman pasti aya tingali ngan ieu jigir teh kebon awi we awi mun jareg-jareg baheula mah awi teh berguna kangge reng kangge rumah kangge tangga ayeuna mah geus disingkat seueur tangga anu dijieun tina beusi katingali tuh tingali waduh tuh MCK ge mah aya di leuweung teh teu berfungsi kaluhurna teh kebon bako ngarerekan bako anu ieu awi nu sueueur hati-hati Sesar Sijapati teh tuh tingali rek ngaburusut tingali jang tuh mun rek ngaburusut teh mun bohong aduh maweuh mata hati-hatilah dan waspada jangan sampai bikin rumah di depan tebing nanti kena sesar Sijapati teh pasti nu kaulugan teh kota Garut ieu gunung ini luhur waduh amana jalannya ti dieu tinggalan bisa tamat ka ditu mah si kayaknya we sekedap abah rek video rek nemongkeun ieu jalanna tingali jalan mah tos dicor-cor ayeuna mah dilestarikeun duka ka gunungna aya rumah pemukiman nu teu aya ngan abah mah atok-atokan we tingali tebing kaluhur tingali ka abah mah panjang anu di pedar ku abah rek mengucapkan abah wabillahi taufik wal hidayah wal hinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah